Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin ya Allah ya rabbal alamin. Man sajal ma izdada anu tambah-tambah ya iman ilman kana ilmu na walam yazdad sareng teu tambah-tambah ya iman fi dunya dina dunyana naonana dan zuhudna lam yazdad maka moal tambah-tambah ya iman minallahi ti Gusti Allah illa bu'dan angin jauhna. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Dailami Imam Dailami an aliyin kata piti Sayyidina Ali. Man sahajal asbaghu anu nyampurnakeun ieu iman alwudu kana wudu. Fil bardi syadidi dina kertiis anu banget. Kana mangka aya ieu iman. Lahu eta tetep ka ieu iman minal ajri tina ganjaran naon kiflani dua tanggungan. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Tabrani Imam Tabrani an aliyin kata piti Sayyidina Ali. Man sajal istajadda anu make ieu iman komison kana baju anu weuteuh pala bisa tuluy make ieu si iman kana komis faqala tuluy ngucap ieu si iman haina balagha dina waktu nepina ieu si iman tarkuatahu kana pigelang leungeunna ieu si iman alhamdulillahilladzi kasani ma wari bi amrati kana lapad alhamdulillah. Alhamdulillah sadaya puji lillahi tetep kagungan Allah allazi anu kasani makeani ladi ka abdi ma wari teu katingali bihi ku sabab ieu pakaian naon aurati aurat abdi wa tajammalu jeung alus abdi bihi sabab pakaian pi hayati dina hirup abdi teu ma'abada tuluy ngahaja ieu si iman ila saubi kana pakaian alladzi anu akhlaqo geus layu seger patah sodako tuluy sodako ieu si iman bi kalawan ieu saub kana maka bukti ieu iman pidimatillahi eta tetep dina jaminan Allah wa fi jiwarillahi jeung dina pangraksana Allah wa fi kanapillahi jeung dina tanggungan Allah hayyan dina hirupna wa mayyitan sareng dina mautna. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Ahmad Imam Ahmad. Man sajal maistata'u anu kawasa ieu man mingkum ti aranjeun ayasturo kana yen nutupan ieu man akhahu kadulurna ieu man al mukmina anu mukmin bitor pisau bihi kalawan tungtung bajuna man paliyap maka kudu migawe man. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Dailami Imam Dailami an Jabirin katam piti Sayyidina Jabir. Man sajal maistata'u anu kawasa ieu man mingkum ti aranjeun ayakia kana yen ngaraksa ieu man dinahu kana agamana man wa irdahu sareng kawirangna man bimalihi kalawan hartana man faliyap mangka kudu migawe ieu si man. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Al Hakim Imam Hakim. Man sajal maistata'u anu kawasa ieu man mingkum ti aranjeun ayang fa'a kana yen ngamangfaatkeun ieu si man akhahu kadulurna man falyanfa'hu mangka pek ngamangfaatkeun man ka ieu si akha. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis sahal Muslimun Imam Muslim. Man sajal maistaghfaru anu minta hanghampura ieu man Allah ka Gusti Allah fi kulli yaumin saban-saban poe sab'ina maratan kana 70 balikan lam yuktab maka moal dituliskeun ieu si iman minal kadzibina ti golongan jalma anu barohong kabeh. Paman sareng sajal maistaghfaru anu minta panghampura ieu man Allah ka Gusti Allah fi kulli lailatin dina tiap-tiap peuting sab'ina maratan kalawan 70 balikan lam yuktab maka moal dituliskeun ieu man minal ghafilina ti pirang-pirang jalma anu paroho kabeh. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Ibnu Sini an Sayyidati Aisyah katam piti Sayyidah Aisyah. Man sajal maistaghfaru anu minta panghampura ieu man lil mukminina pikeun jalma-jalma mukmin lalaki wal mukminati sareng pirang-pirang mukmin awewe kataba mangka nuliskeun sallallahu Gusti Allah lahu pikeun ieu man bikulli mukminin kasakur-sakur jalma mukmin lalaki wa mukminatin jeung mukmin awewe. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Tabrani Imam Tabrani an Ubadah katam piti Ubadah. Man sahajal istaftaha anu ngawitan ieu man awalan harihi dina mimiti beurangna ieu man bi khairin ku kaalusan wa khatamahu sareng nungtungan ieu si wa khatmahu jeung kana tungtungna ieu nahar bi khairin ku kaalusan qala mangka ngadaw
Sallallahu Gusti Allah lil malaikati ka malaikat la taktubu ulah nuliskeun aranjeun alaihi ka ieu eman ma kana perkara baina zalika nu tetep antara itu nahar jeung khatmun minad dunubi nyatana tina pirang-pirang dosa. Rawah ngariwayatkeun kana ieu hadis Tabrani Imam Tabrani. Man saha jalma istama'a anu ngadengikeun ieu man ila ayatin kana saayat min kitabillahi nu tetep tina kitabna Allah. Kataba mangka nuliskeun sallallahu Gusti Allah lahu pikeun ieu si iman hasanatan mudha'afatan kana kaalusan anu ditikel-tikel. Paman saha jalma tala anu maca ieu iman ayatan kana saayat min kitabillahi tina kitabna Allah kanat maka bukti itu ayat lahu pikeun si iman nuron eta jadi cahaya yaumal qiyamati dina poe kiamah. Rawah ngariwayatkeun kana ieu hadis Ahmad Imam Ahmad an Abi Hurairah katampi ti Abi Hurairah wallahu a'lam bishawab.